Terbalik nu awewe teh. Sampurah ki sugan teh awet geulis. Nya eta ya kumisan pas lauk sepat. Oge da pake masker teh deuleu. Teu balik itu baru udah pikeun ka labu-labu. Cika dege si bari sigi gerti hadeungeuna. Oh, gara-gara maneh tah ngawadul wae. Nanti nyaho menyaho kita orang mah ngabejana tuh. Dari nunggu suka sorangan we. Gulis aya kumisan juga lauk sepat teh. Lucu aja kumisan. Angeun kieu euy. Kunaon Kan? Lele harim sia itu lumpangnya harim batur. Balik. Di mana? Gitu. Ayo tampol lalakina Ayo, budain. bro. Lele tuh harim sia tuh. Tuh ditikung tuh goblok tuh. Oh bener. Ya, itu mah anak buah si keplek teh le. Itu kamarinya. Anu tiluan teh geuning. Geus sampeurkeun ya buru. Ya, manehna naonan? Eta hari babaturan urang. Mananya maneh terkenal ya si bule. Anu kamari ngopi si keplek. Apa? Kita nu kamari ngopi-ngopinya aing lain di ditu. Heeh, bener. Heeh, dari sieun bogohan ka aing nya aing kudu kumaha atuh. Bener sih Dep. Mun kitu ka aing teh tega sia mah. Heeh bener. Urang mah da bogohna ka si ieu lain ka maneh. Da maneh mah aya sebabna mah tak urang mutuskeun maneh oge. Maneh mah sok malingan sampo batur, motor batur dicokotan. Oke lah, gue fix lo, gue N. Ya. Aing balik teh lah. Nan. Kita babai aing ngangon domba aja. Heeh. Nya. Ayo. Ya. Ngono ya. Ayo. Kade urang kade. Ayo. Geus le mah lah. Tong diceungceurikan deui, geus. Geus awe mah loba lain si eta doang. Lain masa kitu ki. Awe teh mah aneh, keur mah pendek, beke, ceper, keur aneh deui mah kok ikan uli ya, pake helm teh juga toge cuma dempas. Tak halus kumaha eta awewe. Langkah jika Kan namanya. dia teh. Awe teh. Engan lagi eueuh, sok teh aga sok situ koboy ulah aya. Heuh sih. Ris Anwar, Oh ya, ka mana wae, Pak? Remo kemana wae? Apaleun maneh mah. Ka mana emang? Di kamari orang di Banten. Di saon? Dagang tutut. Ada ilmu. Ilmu. Naon ilmu di ditu. Gua dagang tutut. Eta suku kunaon? Heeh, tah keur dagang tutut teh meuntas dewe. Terus kateungar. Dengar naon? Kateungar BJ. BJ sugan teh naon gitu. Ai BJ mah teu pernah naon. Eta cokorna ning kitu. Kebal sakieu mah di mana aya nu ditengar ku BJ, sukuna teu utuh keneh, mana? Beda Jadi teh Allahu Akbar. Semua nyeri sa teh. Kira kebal. Sakebal-kebal lagi nu penting teu hancur. Semua. Ai mana dua anu di dikeun naon? Tah si ieu kur galau awewe biasa. Awewe diuruskeun. Geus teu aneh si bule mah. Awewe. Ditikung teh Andri anu kamari anak buah si keplek, apal teu? Kumaha? Anu si bahrul-bahrul teh geuning. Nu kamari pas ngan mikeun duit si ieu nu make helm. Heeh, tah eta. Mun beda gol jeung mana tah? Nikung awena si bule. Geus kumaha sih? Ditek ditampol kadunya teuing geus omongan. Ada mari didatangan ka si keplek, arek ngomong secara baik-baik. Yang meureun bosan aweuna ge dah. Bayalah, peda aing maling wae cenah. Eleh beut atuh nu kieu. Maling banget batur ge. Da ge bisa digali tete komo aing mah. Oh, nya pantas. Selesai naon uli berarti yuk. Kemana? Daripada aing orang teu parugo jadi ieu mikir awe samplak sebelah udah meureun. Geus soal itu ya, panggil bujur. Kemana teh ya? Bujur, asli bujur. Kade ngawaduli ah. Bener ih, Bener harus nama. gede wae anu malah bugaeun. Kade terus kumisan deui di. Urang teh yakin Iya. ka maneh teh le. Tanya. Yakin nawe yang teu bohong asli bener. Kamari eta awewe. Heeh, Nah, nah ieu maksudnya- kumisan awewe teh. Ieu mah bujurna beda ku batur beda ieu mah. Ayo buruan ngali. Jauh. Ada ya. Deukeut dinya. Ayo tuh. Tuntun. Kan ieu aing maneh. Lumpat teh hese ya Allah. Tong dijiwing atuh lain tuntah.
tadak eta bujur teh gede teh. Mana eta? Tadak ieu bujur teh ta ieu. Aduh ya Allah. Gimana naon? Bujur sapi eta mah. Ini ka bujur awewe tuh bujur sapi. Karena tuh kamu ngomongna bujur hungkul. Ah, frustasi ka awewe teh sama selera nu kieu. Ah, gitu. Heeh, gede oge da sapi. Bisa balik itu balik. Udah teh gua sih. Pan tadi geus bejaan. Manehna keur galau, depresi jiga nama kan awewena teh dicokot ku si Bahrul, anak buahna si Keplek. Si keplek teh saha sih? Si Keplek teh nu boga kebon akina. Akina teh boga kebon, tah ku arurang teh paokan sampeuna. Nyare kanan ka arurang. Nyare kanan teh marane cenah non maokan sampe urang. Heueuh rumasa tah kitu we geus hampuraan ya, geus hampuraan. Terus weh si eta kurang teh diajakan ngopi jeung barudak teh si Keplek, si Bahrul jeung si Rio teh. Heeh, anak buah teh. Tah si Keplek teh terus aya tugas jeung si Bule teh. Tah jadi kitu akrab. Jadi babaturan keneh lah kitu. Berarti ieu mah gara-gara si Bahrul berarti kieu teh. Heeh, lain masalah jeung si Keplekna. Wah, Anak buahna. Anak buahna doang. Si Keplek nama henteu ikut campur urusanna. tragedi da tukang tikung gitu. Ah, parah. Berarti salah si Bahrul ieu mah jadi kieu budak ya. Tapi ka munding-munding boora. Aduh. Terus jadi enak kumaha teang wae. Geus teh lah Bahrul eta lah. mah. Tapi heueuh nya, tuntun ku maneh. Saya itu bro. Ya wayahna atuh da demi teman ye. Gas saya bro. Kela berat. Bodoh amat dah. Tong labu. Emang nu tadi teh eta mantan kamu? Iya, tapi aku nggak tahu aku hilap pacaran sama dia. Ini kamu mah daek gitu. Kayaknya aku dipelet sama dia. Dia jelek hitam. Ih, Sugan pelet lauk. Ja eta nila. nggak tahu. Ah, Sama aku parah nggak ieu suka mah sama euy. dia. Aku nyesel. Udah pacaran sama dia. Oh, kenapa nyesel tuh? Nah, dia jelek, terus dia suka malingan kebon batur. Meni geuleuh kitu boga lalaku teh. Dia ngambil motor batur, coba diambil. Ih, Teu modal sih namanya. dia udah marah cek kritik hitam. Tuh. Dah. Ngaran Bahrul teh tuh. Oh, eta. Heeh. Balik ka Samperkeun. Balik. Samperkeun. Urusan urang. Depannya mana kos dia wae. Tah, ieu. Tah. Aya naon mang eta aya rame-rame kieu jadi. Tah dah, kieu dah tah. Aya Anu naon mang dikungarin si Bule. Oh, iya. Kumahakeun ya? Aduh, mesieun kieu euy. Eksekusi wae. Gaskeun eksekusi. Ayo, gaskeun. Aduh, euy. Ieu kumaha ieu? Kumaha ieu? Sayuk kesana gini bro. Kumaha ieu? Kumaha ieu? Aduh. Gusti, ya Allah. Sakana dieu mang. Naon mang ih. Ieu budak abdi kotum karunya. Berat. Di eta we eksekusi. Serepet.